Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Dina acara kalawarta mukakeun cakrawala Ki Sunda keur balarea. Disarengan simkuring pun Salwa Ananda Nurmawati dina acara Sunda TV. Warta anu kapindangkeun nyaeta warta Mang Ratus Imah dicingised kacaahan. Salami 3 menit kapayun, simkuring bares nyarengan pamiarsa sadayana dina edisi Jumaah Ping 5 Februari 2002 hiji. Mang Ratus Imah di Leleweg Cingised, Arca Manik Kota Bandung, kacaahan Balukar Walungan Cironggeng Limpas, ti poe Salasa sore kamari. Tepika poe Rebo isuk-isuk, eta caah masih ngeueum sawatara imah warga. Antupna, warga teu bisa kamamana. Dumuh eta jalan diblokir keneh ku panghalang tina kai jeung drum. Tepika poe Rebo isuk-isuk, caah masih ngeueum sawatara imah warga. Sanajan kitu, caah mimiti ngorotan tepika 30 cm. Satu tas petugas dinas Bina Marga Kota Bandung nyedot eta cai caah make mesin kompak. Najan cai ngorotan, kagiatan warga di Leleweg Cingised, Arca Manik Kota Bandung masih kateung. Pangna kitu, jalan pikeun ngajugjuk ka paimahan warga masih diblokir tur kakeueum. Sawatara kendaraan ge jalana kapaksa muter. Tur dipahing ngalalar ka paimahan nu masih keneh kecaahan. Sawatara warga nu imahna geus teu kakeueum, mimiti mersihan imah katut harta bandana. Warga Cingised Arca Manik Kota Bandung miharep pamarentah sagancangna ngayakeun normalisasi walungan Cironggeng. Nu kiwari geus deet. Eta caah anu ngeueum imah warga teh dierong tina limpasna walungan Cironggeng. Samalah, tanggul walungan Cironggeng kungsi rempag 2 kali. Eta caah anu ngeueum Mang Ratus Imah warga di Cingised, Arca Manik Kota Bandung teh mimiti narajang ti poe malam Rebo. Balukar walungan Cironggeng limpas satu tas hujan gede nu narajang ka eta Leleweg. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.